Urang aslina teu nyaho nu mimiti nyieun sambal ieu tapi aslina ieu ngeunah pisan juara besti. Pokona jeung tahu goreng atawa jeung ceplok endog oge ieu geus mantap jiwa. Teu bisa pokona lamun dahar tanpa sambal teh nya urang mah unggal poe teh kudu nyambel wae da. Lain hasil lamun jalan-jalan jeung lalaki heuh sok piaraleun teh naon nya urang encan ge encan nya geus hayang ngajak balik gra. Jiga budak urang aya geus beunang mah cocokan anak geus we ayo pulang cenah ai urang encan naon heuh encan cuci mata kitu. Lamun urang mah nya encan sakuriling bungking mah besti heuh tuluy we nguriling pokona mah nepikeun ka urang cangkeul suku teh karek urang mah daek balik kitu. Lamun meuli barang atawa naon oge urang mah pasti neangan heula anu diskon dibanding-banding kitu urang mah besti heuh lamun salaki urang mah geus we meuli nu eta cenah tong sok loba rieut lah nu hayang mana nu eta nu dibeli. Giliran nanya we awewe mah bagus yang hijau atau yang merah cek salaki urang teh anu merah cenah nya cek urang teh nu hijau aja. Ya udah bagus yang itu juga geus teu kudu nanya atuh cek salaki urang teh ari menta pendapat tapi tara didenge cenah. Ai kahayang urang mah mun menta pendapat kitu teh jawabanna teh kuduna ya udah ambil dua-duanya kitu besti.